Biasa Allah. Itu aing aku di mata. Isuk disebut jadi kasore bener itu kan digawe. Isuk kayaknya ditumpakan dari mata jalan. Mohon ayeuna ditangtungkeun teuing. Jika nama kadang-kadang teh sok nekek kitu teh. Anu teh itu nangtung urang. Bukan, itu kudu teh nangtung atau urang. Ieu teh dengkek ieu nekek bawah kumaha pada ada ditulungan teh karunya anak batur oke anak batur nya biasana ieu teh sok hayang di sampurkeun ku bapak hajat ke ibu hajat nya dengan warisna ieu teh agi biasana mah kitu lain pak hajat teh sudah tahu aku mah ieu teh ulah kucing pak hajat sudah aya hajat saya aya aya tah geuning palot Pak Hajat eta mah hajat ibu hajat aya ibu hajat aya uwana bibina anu aya teh kumplit teh aya kumplit atuh sarahkeun nya saudara besar bae antuk da didengkek saya teh mah atuh atuh bae bersyukur ieu teh tuh geuningannya nya ibu hajat aya dona pergi ka pungkur urang di Cikaracak ayeuna di dieu mohon tolong ulang ibu kubu aya aya kitu kubu aya kita diconos ya eta teh ais pangampi urang dieu geus jelas itu salah ku ais pangampi kubu ibu kubu teh alhamdulillah biasa kumpulkeun nya di luar panggung baola dicawakan wae nya balon mohon diantos anu sapalina tolong heula ieu si Rade kudu juk sokan naon teh tubuh sok mana bangarakeun pake jadi bere mana mah tenang deh tong ningang ku cai eta sepatu ka mana wae kumaha ulan kunaon cenah tolong cing mah teh disawer terus disawer teu raos itu teu raos ayo
soalnya punya orang banyak ngomong ya sudah detik oh ini tuh jadi yang kena kemarin bulan kita teh mama sisi teh kolot puri komisinya kita lamun dino obat menjanggel leuweut ya panu beuki bahane teh ya Lepas gagalah gaya anu baju baru mah kecurigina ya anu tengah mah keur meujurna keur meujurna anu tengah mah meujurna anu keur pangkaere keur pangkaere mah keur gagalan ke kolot bulan kumaha ulah aya budak dialunkeun saya budak teh cuma carana abdi mitos ulah teh oh nu ini tahu oke tenang oke tenang gitu ya aprengin aja kan aja antep baik bagi tulungan dah antep tuh mabes antep nya kunaon aya naon ka atos na ibu nu dialungkeun mah sudah teh kalah rasane di aya naon rasane kumaha bawa rasane aya naon kalah aya naon teu dipeuyeum ngan peuyeum ieu na teh goreng obatnya disemprot oke teh aya ka dieu masak keun bae kumaha cenah kaolot nek mana nyangkeun hayang pijieun nya Tubuhnang ya. Tubuhnang boleh besang mah aja. Kok kela. Oh. Makaja tak ka dieu budak nek ada budak turun nanti dikeun ka maneh. Biaraeun budak mah. Tewas euy. Tewas kolot. Encan leueur. Kumaha budak ieu nya? Tubuhnang. Turun belum, jangan dulu belum. Lain ulang aja, aneh. Bulan, ayang berem, gitu. Atau acan. Sih. Aduh, bulan. Ayam nu berem, buru dong. Nah, ayo, mani komer sih mama, ya masih di mama, aduh, kayak ulah Pak Hajat yang dia bikin nanya itu, yo, sok mana Pak Hajat, aing si Bima, yang si, mana Pak Hajat aja dah, aing, usah orang doan semua orang, ini cai, kau yang tahu gua itu rumah cawak, jadi cai gua, tapi terus nyamannya main, aja tukang tipu, tukang anggap dah, jadi aing sama terus. Tolong pulang, kita anu ngawet parantos itunya, kita ajak itu aja, tuang ke sana, kurang anu hunkeun, tolong. Sagala rupi urang teh kedah nganuhunkeun kana parantos masihan ngadoakeun. Urang doakeun tolong. Ieu teh cenah artos supingna di tahun gaji sing naek gajina, naek pangkatna. Amin. Atuh cenah ieu artos dongkapna ti para padagang sing pajeng-pajeng di jalanana. Amin. Sing ageng batina. Amin. Atuh cenah ieu artos supingna ti para petani sing sarae tanina. Amin. Ya ulah kubeureuh. Tah balot anu teu masihan meuring teu tanggolan. Kajun ka tukang kendang mau gitu ke banyak ayah kaya kadusan ke kajun untungna aduh
Ayeuna ukuran